Assalamualaikum sampurasun wilujeng tepang deui dina pangajaran basa Sunda. Ayeuna urang ngalajengkeun pedaran anu kamari nyaeta carita pondok. Langsung wae urang kana unsur intrinsik carpon. Tah carpon teh karna asupkana prosa tangtu wae miboga unsur nu diantarana nyaeta unsur intrinsik. Tah salah sahijina nu kaasup unsur intrinsik teh aya tema atau dina basa Sunda disebut jejer. Tema nyaeta hal atanapi gagasan anu ditepikeun ku pangarang dina karyana. Ya, salajengna unsur intrinsik nu kadua nyaeta palaku. Palaku teh naon? Palaku teh sarua wae nya bisa disebut oge tokoh anu ngalalakon atawa anu dilalakonkeun dina carita nya. Tokoh-tokoh nu aya dina carpon oge sarua mibanda naon namina teh watek atau pasipatan atawa karakter. Tah palaku teh dibagi jadi dua ya, palaku utama palaku tambahan. Lamun watekna bisa dibagi jadi sabarupa aya protagonis, antagonis, titagonis tah eta asup kana karakter atau pasipatan tokoh. Biasana aya nu protagonis aya sabar, bager, jeung sajabana. Mun antagonis nya nu galak nya jeung sajabana. Salajengna unsur intrinsik nu salajengna nyaeta aya latar atawa setting nya. Dina basa Sunda mah latar teh nyaeta waktu jeung tempat lumangsungna kajadian dina carita. Dina basa Sunda latar ngan diukur dibagi jadi dua nyaeta waktu jeung tempat. Naha mantak teu aya suasana sabab suasana di Sunda kadang nuduhkeun waktu. Contona janari, tangari, tengah poe nya, sareupna, carangcang tihang teh eta kaasup kana waktu tina katerangan suasana. Salajengna aya galur atanapi plot nyaeta jalana carita atawa runtuyan kajadian dina carita. Galur dina carpon aya nu marele atawa maju, aya nu mundur jeung aya oge anu mobok tengah atawa alur mundur. Salajengna aya puseur sawangan dina bahasa Indonesia disebutna sudut pandang, dina bahasa Inggris disebutna point of view. Naon cenah puseur sawangan teh? Nyaeta cara atawa sawangan atawa pandangan nu dipake ku pangarang minangka sarana pikeun midangkeun atawa nampilkeun tokoh nya tindakanna, latarna jeung peristiwa anu ngawangun carita dina carpon atawa nempatkeun nya sudut pandang di dieu teh puseur sawangan teh maksudna nempatkeun si pangarang teh aya di mana, apakah di luareun carita atau asup kana carita. Naon maksudna? Jadi kan si puseur sawangan teh aya dibagi jadi dua, puseur sawangan jalma kahiji biasana cirina kuring. Tah ieu cirina si pangarang asup kana jalan carita jadi tokoh nya. Sarengkeun nu kadua puseur sawanganna nyaeta puseur sawangan jalma katilu. Contona manehna atawa bisa wae ngagunakeun ngaran jalma, berarti ieu si pangarang aya di saluareun carita. Tah kitu nya eta anu disebut puseur sawangan. Kada tong patuker cirina jalma kahiji aya kacapuring dina bahasa Sunda mah. Lamun jalma katilu biasa ngagunakeun manehna atau ngagunakeun ngaran. Salajengna aya amanat. Amanat teh naon? Sarua nya jeung istilah bahasa Indonesia, amanat bahasa Sunda jeung bahasa Indonesia nyaeta gagasan anu ngadadasaran kana carpon. Pesan anu hayang ditepikeun ku pangarang kanu macana. Amanat biasana mah nuduhkeun ajaran moral nya atawa etika, biasana ngeunaan kahirupan sosial jeung sajabana. Tah tadi eta mangrupakeun unsur-unsur intrinsik nu aya dina carpon. Mudah-mudahan kahartosnya upami aya patarosan mangga tiasa komen atanapi engke di WA grup nya. Salajengna urang kana pituduh ngarang carpon ya.
atau petunjuk upama urang rek ngarang carpon dina basa Sunda. Nu kahiji nu pastina ditulis ngagunakeun atau make basa Sunda anu bener teu merenah saluyu jeung EYD ya. Kitu deui basana teh selain merenah teh kudu komunikatif, babari kaharti kudu macana kitunya. Terus salajengna pituduh ngarang carpon teh nyaeta temana atau jejerna kudu aktual, teranyar, terbaru ya. Nyaritakeun hal-hal anu keur meujeuhna rame. Mun ceuk barudak ayeuna keur meujeuhna viral, keur meujeuhna ngehits lah kitu nya temana teh nya. Jadi sanajan basa Sunda entong terpaku nya ka carita kesana nu jadul henteu bisa aktual carpon oge. Komo kan barudak ayeuna mah leuwih ieu nya, leuwih kreatif, leuwih inovatif ya. Terus salajengna pituduhna teh nyaeta alur caritana ngaleunjeur atau ngaruntuy. Naon cenah ngaleunjeur atau ngaruntuy teh? Lamun dina basa ieu mah nyaeta kudu sistematis kitu nya. Jadi ngaruntuy ya, henteu acak-acakan. Henteu ka ditu ka dieu, saimbang, sistematis, nyusun kitu nya. Tah eta maksud ngaleunjeur teh. Sarajengna pituduhna teh nyaeta kudu puguh latar kajadian jeung saha tokohna, singkat ciri watek atau pasipatan karakter tokoh atawa palaku teh nya. Nu tadi teh apakah asupna kana protagonis, berarti kan eta asupna lakon atawa antagonis atau antitagonis jeung sajabana. Tah barudak ngeunaan pituduh dicekapkeun sakieu. Hapunten upami aya kalepatan mugi aya mangfaatna. Hatur nuhun. Sampurasun.